Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sikap jeung ngadenge caritaan ti lalaki anu dipikat cintana rela ngorbankeun nyawa demi dirina. Dewi Kayang jadi ngageter hatena, jadi ngupat tina jero hatena. Mikir mempertahankan hubungan kacinta jeung deui aing. Kang Gali sejawara idaman tepikeun ka naruh ke nyawa. Sedangkan anu jadi guru kalah kang ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni anu tangtu we bakal ngabayakeun pikeun kaselamatan anak Kang Gali. Lalaki anu pikat cinta anu ditakdirkeun bakal jadi salah ke aing. Sadeui anu bela lamun lain diri aing sorangan. Mun tepikeun kasih jawara idaman kadese jelas aing kudu maju ngabantu ngagunakeun senjata rahasia. Sabab bedog si Rujang digunakan ku anu jadi guru. Aing ge kudu sadia naruh ke nyawa demi keur mempertahankan hubungan kacinta jeung Kang Gali sejawara idaman. Ki Gajah Raksa anu geus saga diri pikeun nuliskeun tarungna musirkeun perhatian kanu jadi lawan betus nyarita. Urang teruskeun tarungna jawara idaman goblok. Geus moal aya istilah kabeneran deui dina tarung anu saterusna masia. Tadah palanjang dewek pupus geni. Jorela culung Ki Gajah Raksa maju dina rajang. Ngarasa penasaran siga nama sabab senjata popongkol nu digunakeun ku Manggali sejawara idaman mampu ngimbangan kakuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung kakuatan seuneu anu ngapuleun kana sakujur badana Ki Gajah Raksa. Sedengkeun Manggali anu geus kabuktikeun kaayaan popongkolna anu dilapis ku kakuatan hawa tiis mampu ngimbangan kakuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang jeung ngabuyarkeun racalengna sabagian seuneu anu ngarah kana anggota badan lawan. Ku cara muterkeun senjata popongkolna di hareupeun badana. Jadi ngarasa boga pangalaman waktu ningali Ki Gajah Raksa maju dina rajang, harita Manggali muterkeun di senjata popongkolna di hareupeun dadana ngajadikeun racalna seuneu anu ngarah kana anggota badana. Jorela celung Ki Gajah Raksa maju dina rajang leuwih ngaroncatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarjangna. Jadi beuki tambah kageteun Ki Gajah Raksa sabab dina nyingkahan sabetan bedog si Rujang harita nang boleh ngan saukur ngagular-gilirkeun badana. Gila klos. Dua kali panarjang lawan teu bisa kena kana sasaran. Kajadian saterusna bayi luncat setengah badan. Nang bule leungeun katuhuna ngepret beungeut euji lawan. Waduh, Ki Gajah Raksa ngagerok kaget dinahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur sabalengkah ka tukang. Gancang Ki Gajah Raksa ngajaga kasaimbangan badana. Saterusna mancukeun tangtunganana. Bari ngaturing hapanapasna merhatikeun kanang bule Ki Gajah Raksa ngomong dina jero hatena, edan.
Aing geus kabeunangan deui we ku panajang Sinang Bule. Bener-bener di luar dugaan. Budak lalaki anu ngaran Sinang Bule. Aing jadi penasaran. Aing kudu bisa ngabalas ngasukeun panajang ka Jai Lawan. Kudu ngagunakeun jurus pamungkas layang tigasan. Lamun kaya kieu mah ku aing sia. Moda rasa gedeung digali sia. Sedeukeun Nang Bule harita tos nyarita deui. Kumaha tuh ya teh Ki Gajah duduk. Ngayonan muridna si Jawara Idaman teh nembe 2 geperakan kalahkah 2 kali kabenangan Panajang Lawan. Mun seug waktu tarung jeung si Jawara Idaman guru abdi terus dinyakeun mah sigana nembe ku sageperakan oge Ki Gajah tos rubuh ngajoprak. Punten ya sanes ngagulkeun jadi guru abdi mah Ki Gajahnya. Ki Gajah Raksa geus teu ngahaminan kana caitaan Nang Bule, langsung ngawangun pasangan jurus pamungkas layang tigasan. Yah. Meungeus wontong ngagulkeun terus jurus si laing sia Nang Bule. Kalah kumaha oge si laing kudu dibuhkeun sia. Tada sia jurus layang tigasan. Jorelat Ki Gajah Raksa harita langsung maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna nyata jurus layang tigasan dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kakuatan panarajang Ki Gajah Raksa jadi beuki tambah garang. Karep hayang gancang bisa ngarubuhkeun nu Jai Lawan, tapi anu ditarajang lain budak samarangan da puguh geus ngawasa kemampuan ilmu silat tingkat tinggi atuh. Ilmu pangenteng badan Nang Bule jelas lebih punjul tibatan lawan. Teu matak aneh mun sababaraha kali sabetan bedog si Rujang anu ngarah kana anggota badan Nang Bule taya nu bisa keuna sakali-kali acan. Jerelat plos. Ngajerelatna jirim Nang Bule cepet nakeran. Leuwih cepet tibatan panarajang nu Jai Lawan. Kacepetan gerakanana leuwih cepet batan sabetan bedog Rujang. Waktu panarajang anu katilu kalina mangrupa sabetan bedog Rujang ngarah kana beuheungna Nang Bule. Harita dina nyingkahan eta panarajang Nang Bule teu ngajoyar pindah tempat, tapi ngagajeleng ka beulah katuhun badan lawan. Samemeh Ki Gajah Raksa bisa nebak tindakan anu bakal dilakukeun ku anu Jai Lawan. Harita panarajang leungeun katuhun Nang Bule geus ngubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Eta panarajang geus teu sempat disingkahan ku Ki Gajah Raksa. Peureub leungeun katuhun Nang Bule ngahantem kana dada lawan. Bus selusup sak syukur dada. Jadah kabeunangan deui aing si kurang ajar. Aduh. Ki Gajah Raksa ngagero kaget berinahan kan nyeri terus ngadalig mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi gancang Ki Gajah Raksa ngajaga kasaimbangan badana. Dalig deug laneg saterusna mancuhkeun di tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna merhatikeun kanu Jai Lawan bari ngomong dina jero hatena. Edan Jepri euy. Alah, Sultan, edan ye euy sedang Bule teu sangka ieu saeb. Aduh, Paimon, sanghoy teu sangka ieu si goblok. Aing geus kabeunangan di wae ku panajangna Sinang Bule. Jurus pamungkas layang tigasan nu digunakeun ku aing. Walah, nyata bisa diungkulan ku Sinang Bule geuningan. Mang Asep, tenur, kurang ajar si goblok ieu. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ieu. Boros satadina mah aing moal make kudu ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni. Pikeun ngungkulan Sinang Bule, tapi ningali kana kanyataan seperti kieu mah alah geus eueuh dicara ieu Mang Oma peuyeum. Pikeun ngungkulan nu Jai Lawan aing kudu ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni. Ki Gajah Raksa
Akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngungkulan nu jai lawan geus taya deui cara kajabati kudu ngagunakeun kakuatan ilmu pupus geni. Sedengkeun nang boleh harita terus nyarita deui. Terus kabenangan diwae ku panajang abi geningan ke gajah hitut. Musik panarajang nu hantem kana dada teh. Panarajang nasi jawara idaman guru abdi. Terus bisa dipasikeun dada teh rampag dah. Pejah paburantak. Terus rubuh tak aya nyawaan. Malukan kumaha ya. Guru abdi teh atuh jago salam dunia teu aya bandinganana lintang timitisen. Bisa dipasikeun dada teh bakar rampag guru abdi mah. Terus rubuh teh nyawaan. Punten ya, sanes omong abdi mah memang fakta gitu tah. Tapi abdi kungsi nyakian. Waktu guru abdi tarung ayunan lawan jago kolot anu ilmu silatna langkung hebat ti gajah lah. Sakali kabenangan ku panajang nasi Jawa idaman guru abdi langsung ngajengkang ngalayang ka tukang dina kayaan awakna paburisak. Tos teu tiasa nyebat deui ki gajah atau teu tiasa menyat deui. Punten sanes bade nyingseunnan abdi mah ngobrolkeun teh fakta abdi mah. Ki Gajah Raksa muleleng kanang bule betus nyarita. Si lain geus kagulkeun di wae si Jawara idaman geus si lain nang bule. Nanaonan saing teh? Meungeus cukup. Teu kudu nyaitakeun wae kahebatan guru si lain sia. Anu jelas dewek bakal nuliskeun ieu tarung. Sarta ku dewek bakal dibuktikan kekuatan ilmu simpanan dewek Malaysia. Nyata ilmu pupus geni ku kekuatan nyata ilmu dewek boga keyakinan. Nang boleh si lain moal mampu ngimbanganana sia. Anu matak dewek rek bari kesempatan ka si lain. Samemeh tarung diteruskeun leuwih hade si lain ngaku kana kaunggulan dewek deuleu. Jeung tiwatan si lain kudu ngarandapan acal binasa. Kabenangan ku kekuatan ilmu pupus geni Malaysia. Sok aya wae si om. Om Gajah. Piraku abdi kedah ngaku kana kaunggulan lawan. Apanan. Dina kanyatana oge abdi tos 3 kali ngasupkeun panarajang kanu dilawan. Atuh eta mah sami sareng bohong sanes. Ningali sikat jeung ngadenge caritaan tinang bule. Harita beuki bedah amarahna Ki Gajah Raksa. Langsung harita ngagunakeun kekuatan ilmu pupus geni. Saperti keur waktu kajadian tarung jeung manggali si Jawara idaman. Sakujur badan Ki Gajah Raksa dibuleun ku seuneu anu ngababela. Kitu deui bedog si Rujang. Jadi teu beda ti beusi atah asak beuleum. Samu anu ngagempur hurung. Ki Gajah Raksa ngumbar caitanana. Deleh ku si lain nang bule. Kakuatan jeung kahebatan ilmu pupus geni anu digunakeun ku dewek. Salila dewek makalangan di dunia kajawalaan di mana dewek geus ngagunakeun kakuatan ieu ilmu. Tacan aya jago atawa jawara anu tarung ngalawanan dewek anu mampu ngimbangan kana kakuatan ilmu. Anu matak si lain montong kaduhung sia bule. Mun dina pungkasan ieu tarung si lain bakal rubuh dina kayaan sakujur badan tutung sia. Pikeun ngimbangan kakuatan ilmu anu jadi lawan. Harita nang bule nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna nyata ilmu pancar tunggal pungkasan. Ki Gajah Raksa jadi kageteun waktu ningali parobahan kayaan dirina nang bule. Anu buuk beureumna jadi carocong, rarancung kawas-kawat. Sorot panona semu anu hurung, kulitna jadi beureum.
sikap jeung caritanana jadi kasar dina karakterna Aki Buana Ireng. Harita nang boleh nyarita di balung jeung seuri ngalelewean anu jadi lawan. Ya, kekuatan ilmu pupuskeun yang digunakan ku maneh kuduna oge lain dipake keur tarung anjir. Tapi kuduna dipake mantuan anu dagang sate ngarah gancang asak. Ku cara kitu maneh bakal bisa bagi keuntungan jeung tukang satena Ki Gajah. Puguh beuki bedah amarana Ki Gajah Raksa. Ningali sikap jeung ngadenge caitaan tinang bule anu kalakah ngalelewean kana kakuatan ilmu pupus geni. Ki Gajah Raksa majuna rajang bari ngagalun handaruan. Ya, si lain benar-benar kurang ajar nang bule goblok. Tadas ya, kakuatan pupus geni. Jorelat sulung angin sameran panarajang anu ngandung kekuatan hawa panas tina bedogna si rujak atau si rujang nebak kana badan lawan. Dina ngimbangan kekuatan panarajang lawan harita nang bule cirina cojorelatan di antara sabatan bedog si rujang. Los anu ngagetkeun Ki Gajah Raksa mah waktu sabagian seuneu anu ngabulen kana sakujur badana ngarah kana anggota badan lawan. Jelas katingalina aya nu kena kana badanang bule. Samemeh ngajoelat pindah tempat. Tapi tetela bangun anu taya pangaruhna pikeun nang bule malah bajuna ge tutung. Ki Gajah Raksa beuki panasaran terus ngarangsek ku panarajangna. Tapi kacepetan gerakan nang bule leuwih cepat batan sabetan bedog serujang. Jerina jitu beda ti kalangkang anu lingas ngajadikeun rangsekan panarajang lawan mangrupa runtuyan bedog serujang payaan bisa kena kana anggota badan nu lawan. Los ngajadikeun Ki Gajah Raksa jadi kesel jeung amak sarta beuki tambah panasaran. Terus-terusan ngarangsek ku panarajangna tapi taya anu kena kana sasaran. Ngajadikeun mangaruhan kana kacepetan jeung kekuatan panarajangna Ki Gajah Raksa. Eta kaayaan bisa kabaca kunang bule. Kajadian saterusna mangrupa kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku Ki Gajah Raksa. Kacepetan gerakan nang bule anu ngalakukeun panarajang balesan meh teu katuturkeun ku kasakitan panon lawan. Harita panarajang leungeun katuhun nang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan sakaligus nebus seuneu anu ngabebela ngabuleun sakujur badan lawan. Ki Gajah Raksa geus teu bisa nyingkahan eta panarajang anu ngahantem kana dadana. Bus usup sak hiuk brodas. Dada bonang anjir. Dada aing bonang aduh. Ki Gajah Raksa ngagero kaget bari nahan kanyeri. Saterusna ngabangkiung mundur sababaraha lain ka tukang mun teu gancangat jaga kasaimbangan badana. Bisa terus ngacungker rubuh. Ki Gajah Raksa gancangat jaga kasaimbangan badana. Bangkiung, dalig-deug, raneg. Saterusna mancuhkeun tangtunganna bari ngatureng hapanapasna Ki Gajah Raksa kerung bari ngahulang sarta ngupat tina jero hatena. Alam jada si setan.
Kemampuan ilmu silat Sinang Bule bener-bener luar dugaan. Waktu ngasupkeun panajangna nyata geus mampu nembus kekuatan panasna seuneu anu ngabebeula. Seuneu anu ngabuleun kana sakujur badan aing. Tapi aing masih kene penasaran ieu mah. Beta sapira aku kudu eleh jajaten ku budak satepak. Eueuh dituna keur aing mah. Kalau aku mah oge aing bakal mampu ngungkulan nuju lawan. Ki Gajah Raksa bagi tambah penasaran masih tetep boga angkeuhan dirina bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Sedangkan Nang Bule bari merhatikeun nu jadi lawan terus nyarita di barung jeung Seri. Sanajan sakujur badan maneh di bulan ku seuneu Ki Gajah, tapi keur aing mah eueuh pangaruhna anjir. Kabuktian panajang leungeun katu aing tetep bisa ngahantem kana dada maneh sia Gajah bareuh reuneuh. Jerawatan bisul bibiri ongkos ya. Mun seguru aing si Jawara Idaman anu ngasupkeun panarajangna seuneu anu ngabulen awak maneh teh bakal langsung pareum sia Gajah bareuh. Saterusna maneh bakal ngajengkang ngalayang jauh sia. Babatok jeung kokod terus cokor maneh lalocotan sia. Lalocotan marisah sasaking ku hebatna kakuatan panarajang guru aing si Jawara Idaman. Ya, lamun sia kitu wae kabuktian sia sakedeung dijadikeun mie kocok. Sedengkeun Dewi Kayang anu nangtung ngarendeng jeung manggali si Jawara Idaman anu harita ngabandungan kana lumangsungna tarung. Harita Dewi Kayang ngararet kasih Jawara Idaman baitus nyarita. Abdi bener-bener kaget, Kang. Kaget kumaha? Mun eta ningali kemampuan ilmu silat tingkat tinggi anu digunakeun ku Nang Bule. Aduh, nyaan hebat, Kang. Hebat banget gitu, Kang. Mampu nembus kekuatan panasna seuneu anu ngabuleun sakujur badan Ki Gajah Raksa Guru Abi. Waktu ngasupkeun panajangna, Kang. Cacakan nu jadi muridna. Alah, sakitu hebatna tah. Komo anu jadi guruna. Aw. Jangan menyilil begitu dong, Dewi Kayang manis. Merupakan permata hatiku yang tidak bisa ngejat lagi dari hatiku ya. Sama Akang kan sudah apa itu dijelaskan ya. Nang Bule itu dengan Kang Gali kan sedang bersandiwara gitu sayangku ya. Dan apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan kita juga. Agar supaya Ki Gajah menjadikan menyatujuan merekomendasikan karep kayang kita bersama untuk menyorang kehidupan melaki rabi gitu manis sayang. Tentang kehebatan Nang Bule putus Rawin ya sudah tidak disangsikan lagi dong. Ada peristiwa yang menjadikan catatan bagi Paguron Lintang Jagat gitu manisku. Nah, aya kajadian kumaha kitu Kang Gali si Jawara Idamanku. Di beberapa waktu yang lalu sayangku ya, Nang Bule memimpin barisan Dharma Yuda. Dan ketika itu menggempur ke Paguron Lintang Jagat. Ya, saat itu dipimpin oleh Ki Warangkas yang juga mengawasi dunia kejuaraan dan memimpin barisan Warangkas Jaya gitu Manise. Kemudian terjadilah tarung tandingan antara Nang Bule dengan Ki Warangkas. Dan pada pungkasan tarung tandingan itu Ki Warangkas dapat diungkulan kekuatan ilmunya oleh Nang Bule. Malah kemudian menjadikan terus menang karak banget. Untuk salamina gitu Manise sayang. Kayang memang asa kungsi nguping karena eta bejate Kang Gali. Oh gitu. Ya mudah-mudahan we atuh ayeuna ge Nang Bule mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Gajah Raksa Guru Abinya Kang.
Asa ulah nepikeun ka ajal pati we kawasti warangkas ngkang galinya. Ya tidak mungkin akan seperti itu mah Dewi Kayang manise cinta sejatiku. Danang bule oge apa itu membogaan pamikiran pada hakikatnya Ki Gajah itu kan bukan musuh. Tenang sajalah, tenang saja. Ya, lebih baik sekarang mah kita membandingkan keadaan yang sedang berlangsung ya manisnya sayang. Dewi Kayang jeung Manggali si Jawara Idaman musrikeun di perhatianana ka tempat lubang Sunatarung. Ki Gajah Raksa disagadi diri pikeun nuliskeun tarungna. Sedengkeun Nang Bule nyerang ngaret ka Manggali si Jawara Idaman mitos carita. Mamang Guru, aing nginggem heula senjata pabongkolna Mamang. Ngarah gancang anggeus tarungna. Hasok alungkeun we ka dieu Mamang Guru. Popongkol gancang dialungkeun ku Manggali kalebah Nang Bule. Tapi sanakaran popongkol ditewak ku leungeun katuhu Nang Bule betus nyarita ka Ki Gajah Raksa. Ngarah tereh anggeus tarungna gajah bareuh ye. Anu matak aing rek ngagunakeun ieu senjata popongkol anu guru aing si Jawara Idaman. Sok sanajan saukur popongkol tapi geus kabuktian pan mampu ngimbangan kakuatan bedog maneh anu rubak panjang anjir. Bedog anu sabetanana kawilang garang. Tapi karena anggota wadan lawan mah can aya nu beunang. Teuing lamun kana peuyeum Mang Oma mah. Ki Gajah Raksa mun delik baitus carita. Manehna bakal mampu ngarubuhkeun lawan satosna majuna rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Dibarengan ku kakuatan ilmu pubus geni. Puguh mun lawan anu kitu-kitu wae mah bakal langsung kawalahan. Tapi Nang Bule nu ditarajang harita henteu ngajorelak nyingkahan panarjang lawan. Saukur kitu we ngagulir-gilirkeun badana bari nakis bedog lawan ku senjata popongkolna. Sauk kiu-kiu. Gilat terang daligdeug. Ki Gajah Raksa ngaranjung kaget deui we. Sababangsa bantrokan senjata lumangsung harita jadi ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Jangkeun Nang Bule masih teu ingkah ti tempatna. Nandakeun tanaga lapisan nu digunakeun ku Nang Bule leuwih hebat. Padahal Ki Gajah Raksa geus ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan tanaga lapisanana dibarengan ku kekuatan ilmu pubus geni, sakuduna mah daya panarajangna leuwih hebat tiwatan tadi. Ki Gajah Raksa anu ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Gancang mancukeun tangtunganana. Saterusna ngakentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Nang Bule ngagilirkeun di badana. Bari nakis bedog lawan ku senjata popongkolna. Bareng jeung bantrokna senjata harita suku katu Ki Gajah Raksa rek najong kana iga burung lawan. Tapi rikat dibendung ku leungeun kencana Nang Bule mangrupa ketegan kana lebah bincurang lawan. Dina kacepetan gerak anu teu katuturkeun ku kaseuketan panon lawan. Harita senjata popongkol ngahantem kana lebah dada lawan. Dada aing benang deui. Dada aing benang deui ku si goblok. Aduh. Enggak aja. Alah.
Ki Gajah Raksa ngagro kaget bari nahan ka nyeri terus ngabang kieu mundur sabawa lengkah ka tukang. Nang bule mancuh dina tangtunganana bitus carita. Hah, cek aing oge naon anjir. Kakuatan ilmu pupus geni anu digunakeun ku maneh teh eueuh pangaruhna keur aing mah gajah bareuh. Kabuktian ya aing tetep bisa ngasupkeun panarajang senjata popongkol kana dada maneh sia karaos meureun ku sia. Kala kasagojur awak we di bulan ku seuneu ngababela. Teguna sia seuneu teh gajah bareuh. Ki Gajah Raksa kerung bari ngahulang ngupat dina jur hatena. Waduh. Aing asa teu percaya ningali kana ieu kenyataan. Kemampuan ilmu silat Sinang Bule bener-bener ilmu silat tingkat tinggi. Malah kekuatan tenaga lapisanana mampu nahan kekuatan panas, kekuatan ilmu pupus geni. Nah bakal mampu gitu kekuatan ilmu pupus geni ngungkulan acen pangartina Sinang Bule. Tapi aing can bisa narima kana ieu kenyataan. Aing masih gini ngarasa penasaran nih ieu. Tapi Ki Gajah Raksa masih tacan bisa narima karena itu kenyataan. Dirina masih kene ngarasa penasaran. Sabab mun nepikeun ka eleh jajaten kunang bule, tangtuwe bakal lagrag harga dirina. Jago kolot anu geus lama kalangan di dunia kajawaraan bisa diungkulan acen pangartina ku budak satepat, ku budak kamari sore. Ki Gajah Raksa akhirna nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun jurus pamungkas layang tigasan sarta ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Kitu deui kekuatan ilmu pupus geni bakal digunakeun sapinuhna. Ningali Ki Gajah Raksa tacan sagadiri pikeun neruskeun tarungna. Harita Nang Bule terus nyarita deui. Maneh montong kalaka ngahulang tepuguh kawas kitu sagajah bareuh. Ieu mah kalaka hulang-hulang we, mah kawasain kolot atuh teh. Mun sakirana maneh geus teu untupan neruskeun tarung. Leuwih hade cek aing maneh ngaku we kana kaunggulan nu jadi lawan. Peun geus dinya salamet. Sakitu napas geus ngos-ngosan teh sia gajah bareuh. Ieu mah kalaka nugdrog we, nugdrog. Hayang naon lagi teh ha? Nugdrug teuing hartina maneh ngaku karena kehebatan kemampuan ajen pangarti si Jawara idaman guru aing geus kitu eureun nya. Salamet pan. Saterusna maneh nyumpunan janji. Nyata mere idin ka murid maneh Dewi Kayang jeung si Jawara idaman guru aing. Pikeun ngahiji ngalaki rabi. Pen. Hasok rek kumaha ketak maneh ayeuna gajah bareuh ya gajah baligul. Ki Gajah Raksa mureleng kanang bule betus cerita. Si laing montong wakaboga anggapan geus unggul Sinang Bule kurang ajar. Dewek masih keneh mampu neruskeun ieu tarung. Pikeun mungkas lumakuna ieu tarung. Dewek bakal ngagunakeun ilmu pupus geni dina kekuatan ilmu sapinuhna. Ku dewek bakal dipastikeun saha nu bakal kasual jajaten dina ieu tarung. Oh. Ari hohoakna mah lumayan oge si gajah bareuh teh ieu heueuh tos nu heueuh we ieu mah ieu. Kudu isin we pan aing teh budak kamari sore pan ceuk dinya oge. Manya bisa rubuh ku aing nu mata ketrukeun sagalupa pangabegug teh sia kaosain kolot wae setengerakeun sok di ladangan ku aing mah teu karep kayang maneh teh sagajah bage gajah baligul ngomong we ti poporose ieu mah ieu jelas mun aing teu pikeun ka eleh ku maneh aing mah dek nyangut tumpang dek nyan sangut celep aing meuli telip we 2 siti mah. Mangka guru aing si Jawara idaman bakal ngabebaskeun Dewi Kayang deui sia. Moal lulus dijadikeun pamajikan. Tapi cek aing teh mun aing eleh ku maneh anjir.
Tapi eta kayaan teh mau bisa jadi kenyataan. Sabab